merjuangkeun keur ngabersihan. Gitu. Aya nu ngamaknaan itu ikhlas teh geus bersih, padahal lamun mudahkeun dina kalimah kata kosakata lah bahasana teh naon di musorotnya gitu. Akhlaso yukhlisu ikhlason gitu. Lamun bahasana aya nu ngamaknaan kieu akhlaso geus resot yukhlisu keur ngaresotkeun gitu. Naon teh keur ngaresotkeun, lamun ikhlason teh nyata berjuang keur ngaresotkeun. Sabab ari ikhlas jeung khulus mah cenah beda. Ari khulus mah bersih, ari ikhlas mah gitu. Kulantaran ari ikhlas teh, kalimat ikhlas teh naon? Kalimat kata teh lain isim fa'il. Maf'ul. Gitu. Kalimat maf'ul. Nyata perlu dipigawe seperti itu. Kalimat maf'ul eta teh. Aya khulus, ari khulus mah geus bersih, ari ikhlas mah encan merjuangkeun keur ngabersihan. Kalimat naon ge beda gitu. Aya akhlaso yukhlisu ikhlason. Khuluso yakhlusu khuluson gitu. Beda deui. Nah, dina masalah ieu kaikhlasan teh da aya parentah ti Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dina surah Al-Bayyinah ayat tadi geuningan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru kalimah ma di dina teh lain perkara, tapi ibarat kieu urang mah teu nitah gitu. Cik bahasa naon gitu. Bahasa naon teh? Misalna henteu gitu. Kalimah ma di dina teh ngahartian teh ngahenteukeun gitu. Ngahenteukeun. Wa ma umiru jeung henteu. Wow nama kalimat iya jeung hartina teh gitu. Wow naon eta teh wow atap gitu. Wa ma umiru jeung henteu umiru marentah kami karanjeun gitu maksudna. Umiru ka maraneh gitu. Jeung henteu marentah, jeung henteu marentah ka aranjeun. Illa tuh kulantaran aya kalimat istisna cek dina ilmu nahwu mah istisna. Ada istisna teh nyaeta hartina teh pengecualian kana perkara anu nangtukeun nyambungkeun kana parentah nu tadi gitu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Tuh aya jawabanana. Dina sabada urang kudu ibadah dibarengan kudu ikhlas, mukhlis gitu. Kudu mukhlisin, alahuddin gitu. Panceg dina agama urang gitu. Kudu panceg dina agama. Jadi jelas atuh geuningan kaikhlasan teh anu bakal ngaluluskeun kana amaliyah ibadah urang sadayana. Salatna puasa jeung zakat jeung sajabana oge kabeh ge kudu dibarengan ku perjuangan urang keur ngabersihkeun. Nu kumaha atuh keur ngabersihkeun teh, perjuangkeun ngabersihkeun teh. Ibarat ayeuna urang ngaji we ngahajakeun gitu ka mana? Misalna ieu mah nu saminggu sakali atana pinu erek ulah we tina naon gitu kan. Urang merjuangkeun urang hayang jadi jalma anu iman jeung takwa gitu. Perlu dina kailmuanana lumpat di imah teh teukeun ka tempat pengajian keur ngaberjuangkeun supaya urang mencapai kana tujuan anu dituju urang sadayana gitu. Jadi wa ma umiru illa liya mukhlishina lahuddin. Jadi keur merjuangkeun ngabersihkeun. Dalam teu diberjuangkeun mah eta teh bakal ngelese deui gitu. Contoh seperti ayeuna urang butuh ilmu tapi orang mung neangan
kalau urang aya hasil dina ilmu nya berjuangkeun gitu, urang kudu nyangan ilmu gitu, pengetahuan berjuangkeun supaya hasil dina ilmu. Dasar Rasulullah SAW dina ieu kitab mah gitu mertakeun dina masalah keikhlasan teh. Waman aradal akhirata yakni man arada sawabal akhirah wa sa'alaha sa'yaha yakni amilal akhirah amalan minal amalis sholihati kholisan liwajhihi wa huwa mu'minun. Sing sajalma anu ngaharep kana akhirat tegasna nyaeta jalma anu ngaharep kana ganjaran akhirat, balasan anu bakal dipikeun engke di akhirat gitu. Yakni tegasna amilal akhirat pagawean akhirat, amalan kalawan hiji pagawean min amalis sholihati minal amalis sholihati tina pirang-pirang amalan soleh kholison dibarengan ku ikhlas bersih, khalis bersih liwajhi karena Allah, bahwa mangka eta jalma teh mukminun eta jalma anu beriman. Rasulullah gitu. Jalma anu ngaharep migawe amalan anu soleh kulantaran boga tujuan keur pikeun kahirupan nu bakal datang nyata akhirat ya, maka eta jalma disebut ku Allah jalma anu iman, anu bener iman. Ada kurang ayeuna kana poe akhirat wajib teu iman? Wajib. Pangna urang daek ibadah teh urang percaya kana poe akhirat. Dalam bentuk percaya kana poe akhirat mah naon salat capek-capek, naon puasa kalapar-lapar gitu kan. Kulantaran teu iman kana poe akhirat. Loba jalma masih kan loba anu kudu bener-bener atuh kaya dina kaiman. Ulangan sampur sakadar cenah jeung beja percaya unggul tanpa diperjuangkeun. Da sabeuna mah diperjuangkeun namun bener iman ka poe akhirat, namun bener tong goro ayeuna malah ka akhirat nu bakal terjadi nu gede gitu. Akhirat nu lawangna we hungkul barjah tatkala jelema paeh bakal ditanya ku malak mungkar wa nakir. Dalam nu percaya kana perkara eta pasti berjuangkeun, pasti nanyakeun lah gitu kumaha ya songkan abi teh bisa ngajawabna. Bener cek anu berpengetahuan teh wayahna lamun anjeun bisa ngajawab amalkeun kana perkara anu diimankeun ku anjeun. Maneh iman ka Allah, iman. Dibejaan kan dina ilmu tauhid bahwa Allah teh ngagodohan sifat kieu af'alna kieu kan diwawuhkeun gitu. Diwawuhkeun eta jalma teh supaya wawuh ka Gusti Allah gitu. Sifat wujud idam 20 mah eta mah saukur pendapat ulama ameh teu lieur teuing kana sirah. Sebenarnya ada sifat Allah mah loba, maka itu mah dijentekeun mah lain ngan saukur anu 88 lain loba sifat Allah gitu. Ngan kulantaran ulama anu cerdik mah geus lah supaya henteu bingung ku sakitu oge bakal ngarti engke jelema teh gitu. Bakal paham gitu. Nya dikeun mengaji untuk ngaji mah paham banyak. Kadang urang mengaji oge gini kan. Sok lila gitu mah hampeunana gitu. Da ari ilmu kitu mah kudu bari jeung dirasakeun, ditarapkeun gitu kana perkara misalna kieu. Allah teh misal kudrat jeung iradat. Ulah ngan saukur ngahartian kudrat, kawasa, iradat, kersa. Geus sakitu. Tapi lamun ditapalkeun mah kana perkara anu terjadi gitu baik di diri urang atawa dina hewan atawa dina batu atawa dina cai. Sok kudrat iradat geura. Sifat Allah aya dina eta perkara. Bakal kapikir oh kudrat iradat Allah teh nempo ieu cai cik ari cai dina naon nyieunna. Lieur can bejadi sirah.
gitu. Oh, jadi supaya timbul yakin Allah kawasa. Urang mah teu bisa nyieun cai, urang mah teu bisa nyieun taneuh, urang mah teu bisa nyieun batu. Lemah ka diri urang. Oh, wawuh ka Allah nate gitu. Oh, berarti ieu Allah. Terus manggihan deui sifat naon? Misalna sama jeung basor. Sok terapkeun we nu aya dina diri urang atawa di luar urang gitu. Kamu wujud kidam bakoh itu mah gampang gitu. Wujudna, kidamna, bakohna. Terapkeun jeung kejadian-kejadian anu geus aya di hareupeun urang. Nu katempo urang jeung nu kadenge ku ceurik urang sok geura. Bakal nyaho ilmu teh. Ilmu Allah teh gitu. Ku sifat anu 20 teh gitu kapangi. Kakara insyaallah urang bakal wawuh jeung Allah. Tatkala engke urang paeh oge nya maot ditanya ku malakani mungkar jeung nakir teh ge bakal ngajawab sorangan da urang geus nyaho geus wau man robuka dan kulantaran nyaho Allah nyieun urang Allah nyieun eta malaikat engke teh si ieu malaikat dijieun Allah gitu ngomongna ge dikersakeun ku Allah gitu ya ditanya teh man robuka Allah kulantaran urang nyaho ieu malaikat dijieun ngomongna oge diparentah ku Allah ke kadinya gitu urang nyambungna teh gitu. Jadi moal tepikeun ka blek-blek ge mah gitu kan lamun misalna teu wawuh ayeuna wayahna lamun teu wawuh ke lamun urang misalna ditanya kitu blek-blek pasti gendir mau gadas ya. Oh, mungkin bakal kealaman lah kurang oke. Disitu percaya. Gendir gitu ya. Ya, mudah-mudahan dia urang mah. Dan diajar ngaji ka ditu kan ieu teh hayang nyaho ka Allah jeung hayang ngabogaras diri, hayang bakti ka Gusti gitu. Orang gitu. Hayang bener-bener lah gitu. Lain ngan saukur loba pemahamanana, loba wawasanana. Percuma loba wawasan pemahaman oge ari teu ngabuktikeun dana diri urang di hadapan Allah mah tetep gitu. Eueuh nilaina. Anu alus nilaina mah nyata perluna urang bukti di payeunan Gusti Allah Subhanahu wa taala ngabaktikeun dana diri urang ka Allah Subhanahu wa taala. Nya sekedar ilmu untuk wawasan mah terjadi naon-naon gitu urang kaditu kadieu gitu kan belajar ngaji gitu nya kaditu kadieu eta emang kudu dianjurkeun supaya tambah wawasan tatkala urang bisa memahami dan mengerti supaya urang bisa keur ngamalkeunana ibarat kieu ayeuna urang ngomean motor kunci teh aya nu 10 aya nu 11, anu 12, kan ada geus nyaho mah gitu kan. Kuncina, ilmuna bahasa teh, oh ieu mah kunci 11 nyokot, mah kunci 15. Nyaho umurna 11 jadi nyokot kunci 15 atuh. Lebihkeun ka belut buluan ge mah beunang gitu. Sok we geura. Kan urang nyaho tak ibarat kitu lah sebenarnya. Ibarat kitu lah. Dina agama oge gitu. Oh ieu mah permasalahan ieu basul masail teh ieu masalah laku lantaran aya referensina. Oh ieu mah kieu pendapatna, ieu mah kieu pendapatna. Sok mangga bade jalankeun mana ieu mana ieu mangga ieu mangga. Nu penting pada intina henteu keluar dina pendapat eta. Gitu. Made kamari we pasal pangaosan di kotaknya di eta di lokal. Basul masail ngabahas masalah teh naon nyata hiji ngumbah ngadusan mayit can galeng nu kaduana masalahna teh salat Id gitu kumaha hukumna pikeun anu sok khutbah 2 kali Id gitu kamari dibahasna teh gitu ta anu pertama mah kasimpulanna erek ditayamuman mangga jeung di adusan erek di adusan ngumpul erek ditayamuman gitu. Eta teh didinya Imam Hanafiyah sareng Imam Asy-Syafi'i
dua perkara eta lain talpek punten lain talpek. Ketika ada kedaruratan mah bisa dijalankan salah sijina. Selagi orang muasa, orang mampu jangan kenana. Gitu. Lain ngabenturkeun, lain talpeknya kade. Lain mongko itu Imam Syafi'i, ieu lain maksudna lain. Ngan dina nalika darurat pendapatmu itu bisa diecakeun heula cokot pendapatmu ieu. Dan dina nalika darurat bisa dipake. Ngan lamun teu darurat mah urang nyokot ieu sok lah. Nu aya ieu gampang jalan teu we. Kesimpulan mah kitu. Nyokot dina kitab Fathul Muin dina ieu teh kitu pembahasan. Nah, terus we kumaha cenah muin cenah kitu kan teu salah cenah kitu. Kulantaran kuonan we Idul Adha na poe Sabtu jeung Minggu. Ujung-ujungna mah jadi minta pendapat gitu teh kulantaran kurang rumasa di titah khutbah cenah kitu kamari jeung mu ayeuna gitu. Aya ditinggalkeun lumayan cenah amplop. Ujung-ujung karena amplop ya. Gitu. Nah, dina eta mah tetep diperbolehkeun teu naon cenah kitu. Gitu. Teu naon. Jadi istilahna mah da kulantaran naon teh nyokotna dina naon salat sunnah kapadina sunnah kan sunnah muakkadah gitu. Ieu mah terjadi naon-naon ngan lamun Jumaah gitu. Lamun anu bertalianana jeung qada jeung nu wajib gitu. Eta teh meunang gitu ngan dua kalian teh. Ngan aya teh anu diperbolehkeun teh mah kieu nya urang teh salat geus beres gitu. Ngan aya nu ngameunangkeun urang misalna teh abi teh salat sorangan tos beres terus datang ka KM. Erek ngabaturan pada KM we. Gitu. Aya nu berpendapat teh ngameunangkeun. Jadi pada KM teh ge lamun misalna niat naon teh kulantaran ngabaturan teh aya nu ngabaturan kaasup kana berjamaah cenah kitu pahalana teh. Gitu. Aya nu kitu. Kayak dina kitab Fathul Muin teu sama eta. Kayak urang-urang bukanya aya masalah eta teh. Masalah i'adatu salat i'adah yang ada salat ngabalikan deui dina salat itu. Aya dina hukum. Wa huwa mu'minun yakni ma'al amali yakunu mu'minan li'annahu la yaqbalul amal bi ghairi imani ulaika yahnil ladzi ya'maluna wa yatlubuna sawabal akhirah wa la ya'maluna liriya'id dunya kana sa'yuhum maskuron yakni amaluhum maqbulan alladzina ya'maluna ari jalma-jalma alladzina jalma-jalma anu beramal atas hati wa yatlubuna jeung nyuprih atas sawabal akhirah kana ganjaran poe akhirat poe akhir wala ya'maluna jeung henteu migawe eta sialadina liria karena hayang katingali adunya di dunya kana mangkabukti sa'yuhum ari pagaweanna eta si mukmin eta maskuron anu ditarima ku Allah Subhanahu wa taala yakni amaluhum maqbulan tegasna amalan eta siladina si jalma-jalma maqbulan anu diterima ku Allah Subhanahu wa taala. Perluna urang da masalah riya manya eta timbulna kan dina batin gitu kan dina batin anu teu katingali lah ku urang sadayana ngan ku urang karasa bahwa dina nalika urang ibadah teh gitu kan baik ibadah puasa jeung salatna kadang-kadang dina cara berpakaianna kan sok aya ngarasa naon teh bahasana riya teh hayang ketemu batur gitu kan terus naon deui nah hayang ketemu alimna terus ngarasa naon ku diri sorangan teh sum'ah lain sum'ah naon ujung gitu aya sok aya di urang sadayana di abi ge sok aya gitu di abi ge sok aya kan urang dituturkeun atau henteu gitu kan
penting ku urang bisa naon teh digebah lah penyakit eta teh gitu digebah gitu kulantaran digebah teh nyata ku niat anu tadi dikuatkeun lillah ala lillah tah perkara riya teh loba da jalma hayang katingali ku jalma berbuat misalna tangke mah da naon teh lamun jelma ibadahna hayang katampo ku jalma sok puji lamun dipuji misalna atau ku dipujina lamun dicela terus nyawa ku dicelana itulah orang yang ingin dilihat ku perkara dunya ku manusia pagawean nu hayang katempo ku manusia jadi di naon dibuktikan na kieu lamun eta jalma dipuji wah bapaknya hebat pak nuhun pak bapak saya gitu kan mana kan pada bunga gitu tapi tatkala saberbasana nih percuma sih gitu ambek dah berarti manehna beramal teh hayang ketemu ku jalma lamun ambek dah tapi lamun teu ambek mah berarti dia bener-bener hikmah rek dipuji teu dipuji oge moal saberbasana urang moal bangga ini teu dipuji oge moal benci gitu ya itulah gitu. Anu dasarna urang lillahi bahaya eta teh lamun riya gitu penyakit batin gitu eta teh emang hese ubarna ngan lamun urang hayang diubaran teh angan dokterna gitu da eta mah tetep kawe oge jelema dibere abdi oge sami dibere penyakit eta teh riya sum'ah ujub takabur adimu sombong kabeh ge abi ge boga gitu ego tinggi abi ge boga gitu kabeh ngan lamun urang hayang diajarkeun ngendalikeun eta perkaraan sifat-sifat anu goreng teh tetep urang ibarat urang boga penyakit berarti urang kudu datang ka dokter hayang diubaran tina penyakit lah gitu datang ke dokter mau bisa ngubaran sorangan terkecuali lamun urang aya anu ngubaranana gitu ya kala numiddu haula'i wa haula min atau rabbika yakni yu'ti kilal fariqaini min rizqi rabbika wa ma kana atau rabbika mahzuran kulla numiddu kana saban-saban hiji-hijina haula'i kala kana saban-saban hiji-hijina numitu neangan kaula haula'i kana itu kagorengan jalma wa haula'i jeung kagorengan itu jalma min atoi tina maparin perbika ti pangeranna anjeun yakni tegasna Allah yukti maparinan Allah kilal fariqaini kana saban-saban dua golongan jalma min rizqi rabbika tina rezeki pangeran anjeun wa makana jeung henteu bukti atau ari maparin rabbuka pangeran anjeun mahzuron eta anu dicegah maksudna teh kieu jadi saban-saban perkara gitu rezeki anu dibikeun ku Allah ka eta jalma banyakna kalimat rezeki kan di makna jamaknya seueur rezeki teh lain dengan sakur duit wae nya lain tah hareum wae rezeki teh ayeuna urang dibere sehat itulah rezeki gitu sagala perkara rezeki nu dibikeun ku Allah ka eta jalma teh Allah ngerasakeun ka eta jalma bisa na urang salat ku saha hakikatna ku Gusti Allah bisa na urang daya puasa hakikatna mah ku Gusti Allah eta teh rezeki kabeh oge rezeki berupa rezeki nu dibikeun ti Allah ka urang gitu
Allah moal nyegah mere rezeki nak kata jalma teh. Allah moal nyegah. Kecuali jalma terus ditutup ku Allah di surah Al-Baqarah, yukhadi'una Allaha wa may yakhda'una illa anfusahum. Gitu. Beda deui nya eta mah. Gitu. Ari anu geus dikunci teh khatamallahu ala fi qulubihim maradun fasada. Beda deui eta. Ngan pikeun jalma anu mukmin, anu iman ka Allah, naon perkara anu dibere ku Allah rezeki gitu. Dina pada hakikatna teh Allah anu ngarsakeunana. Urang bisa ngadahar hakikatna ku Gusti Allah. Sok sanajan ayeuna tina hasil dahar teh urang kudu gawe heula kan? Kudu digawe heula, kudu kokoreh heula. Da kami ge sumber-sumber mah ti Allah kene. Daek gawe berarti dibere sehat. Sehat di saha gitu. Terus we balik. Sehat di saha gitu. Bisa dibere tenaga di saha. Gitu. Dalam ukuran dibalikkeun ka dinya bahwa urang mah lahaula teu daya jeung teu upaya. Makana dina ayat surah naonnya ya ayyuhalladzina amanu tandur nafsun qaddamat liqad gitu. Jadi supaya ayeuna urang teu boga akuan diri dina nalika urang keur ibadah teh balikeun buru-buru ka Gusti Maha Suci. Gusti nuhun abdi dikersakeun tiasa ibadah. Gusti nuhun abdi dikersakeun tiasa sedekah. Abdi mah teu ngagaruh-garuh da rezeki teh ieu teh Gusti sok kidukeun geura teh. Supaya mantap urang ka Allah. Jadi urang teu boga naon-naon supaya bersih urang tina ujub ria jeung nakal. Sok we rasakeun gitu. Jadi eueuh hiji perkara anu teu dikersakeun ku Allah mah kabeh oge nu jalma nu jahat mah oge dikersakeun ku Allah. Bahkan nu iman jeung nu kufur ge dikersakeun ku Gusti Allah. Dina tauhid mah geuning ti payung geuningan. Geus dibacakan di payung geuning dina dongkeun geuningan. Diparentah dikersakeun cara iman Abu Bakar, teu diparentah teu dikersakeun cara kafir Abu Bakar. Si hartos teu diparentah dikersakeun cara iman Abu Bakar. Ari iman diparentah teu? Diparentah dikersakeun Abu Bakar iman. Teu diparentah teu dikersakeun cara kafir Abu Bakar. Urang kafir teh teu diparentah ku Allah teh. Iktikad kafirna Abu Bakar teu dikersakeun ku Allah kulantaran teu diparentah ku Allah. Aya deui diparentah teu dikersakeun cara iman Abu Jahal. Teu diparentah dikersakeun cara kufur Abu Jahal. Tuh Abu Jahal mah diparentah gitu teu dikersakeun ku Allah gitu. Jadi tetap kembali urang ka Allah Subhanahu wa taala, kembalikeun kana perkara rezeki anu dibere ti Allah kepada rezeki iman gitu. Rezeki dohir, rezeki batin. Rezeki dohirna urang daekna berupaya urang ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Geus secara urang ngalaksanakeun ibadah dohirna. Rezeki batin perkara anu dibere gitu ku Allah. Nyata urang bisa iman yakin ka Allah itu rezeki. Kan sok dibahas geuningan ku ustaz mah nikmat anu panggedena nikmat naon? Nikmat iman jeung Islam. Nu pang istimewana dibanding urang dibere duit 10 juta gitu. Ngan loba jelema nu keurkeun iman daek ku duit ka ku 10 juta. Loba teu loba zaman baheula oge. Nu keurkeun iman kedudukan aya zaman Rasul ge aya. Baheula zaman sahabat ge aya loba lah teu jadi seperti itu. Da urang mah ulah lah gitu. Ulah
pikiran pondok. Mungkin ada teman di antara kita di sini berpikir hati hayang nanti, no penting sumut ka usia betul kan, kajiceran gitu kan, sampai mung gitu bergabung kembali